Bandung panas-panas gini mas, kami selalu tidak bosan untuk ngebaso lagi. Ayeuna mah si kami rek ngabaso di Ciemang nu bener-bener langganan si kami ieu mah. Nah, cenah si kami teh bet langganan ka dieu karena di dieu mah sambalna make chili oil alias baso Garut. Di dieu mah bener-bener otentik Garut pisan karena si Emang lagi orang Garut. Berikut si Emang teh barasona bararadak terus aya tulangan. Hargana teh mung 15 ribuan aja geus komplit, tapi sekaya mah ieu mesen baso nage 2, baso cincang jeung baso urat atuh ya. Meni udah menyala pisan kitu si misdasem teh tong poho dikurupukan bas dimakan teh euleuh sia bener-bener ngeuna pisan amis rada asemna teh pas bener-bener top mantap. Apalagi pas makan bagian baso cincangnya, wah bener-bener barudak basona teh berserat pisan berdaging pisan. Kumaha nya ya si Emang cara nyieun basona nikuatkeun ka ngeunah kieu. Si basonya teh bener-bener gurih pisan gitu, tapi lain gurih dina micin, ieu mah gurihna teh bener-bener tina daging 100% daging. Sigana mah ya si Emang teh ikut si isian cincangna ge loba pisan deh. Wah ieu mah geus mah gurih ngeuna deh, geus lah pokona mah tidak bisa berkata-kata kayak mamun ka dieu teh. Jadi yang singa waduk ha. Ieu teh mending ngeuna pisan. Urusan tenggorokannya mah tinggal disebor aja pakai air putih. Kami teh panas beteng si kami teh ame menyegarkan tenggorokan si kami juga tuh ya. Sok atuh gara ngabaso nama tepatnya teh Baso Akur Garut yang ada di Jalan Laswi, Bandung.